Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring sareng Kang Dawuk ti Banjarwangi bade nemangkeun kawih nyaeta dina kawih Jang putra ciptaan Bapak Haji Oon. Oge teh kakantun kanggo para staf rakyat Banjarwangi oge palurah teh kakantun sadayana wilujeng ngadawukeun bersama Ihsan Nada. Subscribe Kang Dawuk. Hirup teh teu gampang, teu cukup kudu pikiran, bari kudu dilakonan. Jalan kahirupan teu sapanjang datan, aya kudu jeung tanjakan. Kudu sabar dina urang ulah nepang dadaeuhan. Salawasna kudu syukur eling kanu maha aku kada hidup di sikupur. Cing jadi jamah hade, cing jadi jamah gede, beunghar harta jemar hade. Hidup cing ajama turut parentah agama, ulah jauh di ulama. Nyoban sareng ahli tobat dalil sareng para kiai, hirup kena ku owah kingsir ngarah aya anu ngageuing mangkalengkah ningang salah. Cing pinter tur bener, cing jujur tong bohong, ulang nyerikeun batur ngarah hirup loba dulur. Ucap kelapa teka jeung tabeat ngarap pinangih bagja salamat dunya akhirat. Jang cing jadi jamaah soleh, jangakeun oke kanggo para mancing mania Kang Dawuk para garuk oke nu aya di Bapak Haji Ahok oke koka Bos Budi PL nyengakeun subscribe Kang Dawuk. Cing jadi jamah hade, cing jadi jamah gede, beunghar harta jemar hade. Hidup cing ajama turut parentah agama, ulah jauh di ulama. Nyoba sareng ahli tobat dalil sareng para kiai, hirup kena ku owah kingsir ngarah aya anu ngageuing mangkalengkah ningang salah. Cing pinter tur bener, cing jujur tong bohong, ulang nyerikeun batur ngarah hirup loba dulur. Raksa ucap kelapa teka jeung tabeat ngarap pinangih bagja salamat dunya akhirat. Jang cing jadi jamaah soleh, tong bohong, ulang nyerikeun batur ngarah hirup loba dulur. Raksa ucap kelapa teka jeung tabeat ngarah pinangih bagja salamat dunya akhirat. Jang cing jadi
jam sore jang hidup sing soleh sing soleh jang subscribe Kang Dong ulah jeung ada garung